Di zaman baheula kacaturkeun kerajaan Pajajaran Rajana Prabu Siliwangi. Ieu raja teh kongas kagagahanna. Anjeunna boga pangiring nu kacida satyana. Katelahna Aki Haruman. Unggal poe Aki Haruman ku Prabu Siliwangi sok diparentahkeun pikeun moro make sumpit atawa jamparing. Hiji poe Aki Haruman indit ka belah wetan pikeun moro. Tapi nepi ka panon poe manceran teh manehna tacan bebeunangan bae. Sanajan geus turun unggah gunung sato hewan siga tilem teu kapanggih sahulu-hulu acan. Jog Aki Haruman nepi ka puncak hiji gunung. Tidinya katempo ku manehna aya cahya nu mencorong ti sisi walungan pancar. Puguh bae anjeunna hemengeun. Barang disampurkeun si horeng eta cahya teh kaluar ti awak hiji putri nu keur mandi. Barang ditanya, eta putri ngaku awakna Sunan Rumenggong nu ngawasa di wewengkon Limbangan. Patepungna Aki Haruman jeung putri Limbangan eta teh ditepikeun ka Prabu Siliwangi. Dumasarkanna eta kajadian gunung tempat Aki Haruman ningali putri nu mencorong cahayana eta teh dingaranan Gunung Haruman. Barang ngadenge carita ti Aki Haruman, dina hate Prabu Siliwangi bet jorojoy aya niat pikeun milelehengkeun eta putri keur pamajikanna. Nyage teu kakungsi katepung, tapi Prabu Siliwangi geus bisa nyipta-nyiptakeun kumaha kageulisan eta putri. Keur ngalaksanakeun niatna, Prabu Siliwangi ngutus Gajah Manggala jeung Arya Gajah. Duanana ge pangagung ti Pajajaran. Pikeun ngalamar putri ti Limbangan eta, inditna dibarengan ku Aki Haruman. Jeung para pangiring anu samagreng ku pekarang Prabu Siliwangi ngawawadian yen eta utusan teh teu meunang balik deui sameme hasil ngalamar Nyi Putri. Teu kacaturkeun di jalanna. Sanepina kahareupeun Sunan Rumenggong Gajah Manggala nepikeun maksudna. Yen manehna diutus ku Prabu Siliwangi pikeun ngalamar putri Limbangan. Ku Sunan Rumenggong eta kahayang Prabu Siliwangi teh ditepikeun deui ka Nyi Putri. Barang nguping pamaksudan utusan Prabu Siliwangi, Nyi Putri teh katinggalna henteu beureup. Pokna, "Ama, hapunten anu kasuhun. Abi teu tiasa nampi panglamar ti Prabu Siliwangi." Sunan Rumenggong teu kurang-kurang kagetna. Pokna, "Naha, Ama, nyalira uninga apan Sang Prabu teh tos kagungan istri salangkung ti 100 jalmi," saur Nyi Putri. Sanajan dipaksa kuramana, sarek nambung dikawin teh keukeuhembung. Ari utusan tetep pageuh nyekel timbalan Prabu Siliwangi yen maranehna kudu hasil ngalamar Nyi Putri. Tungtungna ku haben dipaksa, Nyi Putri teh leungit tanpa karana. Bur berditeangan oge weuleuh teu kapanggih, ngan seungitna bae nu kaangse ngahaliwir. Tempat Nyi Putri kaangse seungitna teh ka telah lembur buni wangi. Sunan Rumenggong teu cicing bae pur berneangan putrina anu ngaleungit tea. Berkahilir bergagirang ngaler ngidur ngetan ngulon. Lantaran nempo kolotna sakitu susahna, Nyi Putri akhirna nembungan deui di hiji imah anu nyempil. Manehna teu tegaeun ninggal kolotna dirungrum ku kabingung jeung nalangsa anu pohara. Lembur tempat Nyi Putri nembungan di imah anu nyempil teh dingaranan Kampung Sempil. Ku Sunan Rumenggong Nyi Putri dipatahan, sangkan daek dikawin ku Prabu Siliwangi. Sabab lamun henteu bakal terus dipaksa. Bari ngalendot putrina Sunan Rumenggong oge nepikeun nasihat. Aya 5 jalma nu ku urang wajib dihormatan jeung dijunjung. Nyaeta guru, raja, kolot, mitoha jeung lanceuk nu cikal.
Lianti eta hungkul Sunan Rumenggong oge nepikeun harapanan. Sugan bae jadi anak-anak Nyi Putri teh jadi katurunan. Akhirna Nyi Putri daek dikawin ku Prabu Siliwangi. 10 tahun di harita Nyi Putri dipaparingan 2 putra pameget. Nyaeta Basudewa jeung Liman Sanjaya. Eta 2 putra di Prabu Siliwangi teh dibawa kalimbangan ku Sunan Rumenggong. Sarta tuluy dijenengkeun jadi Prabu di 2 tempat anu beda. Luyu jeung amanat Prabu Siliwangi. Prabu Basudewa ngawasa di wewengkon Limbangan sarta Prabu Liman Sanjaya ngawasa di wewengkon Dayeuh Luhur di kiduleunan.